mantap nu geus ijazah mangga baca nu encan ijazah kukulah diijazahkeun sekaligus kabehaninya sok lobakeun geus maca sholawat eta hampa sholawat eta mah ngan panas namehna sebab eta sholawat beda tama beda sholawat eta nah eta masuk urang dibaca Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman nasina Muhammadin ladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurbat tuqda bihil hawaij dulalu birraghaib husnul khatimi wa yustasqal ghamam abah madi dieu ngijazahkeun wa yustasqal ghamam bil kula ijazah dipicung yang baden wa yastasqil ghamam yang nu wa yastasqil ghamam tapi kiai-kiai nu lain diurangi wa yustasqal ghamam lah cenah daripada kitu mah ulang moal maca tolol ge coba diribut ku yustasqal ghamam moal maca imah aya ge deuk wa yustasqal wa yastasqil penting maca ieu lain riweuh kieu mah ngadengeuna ge moal maca